mana aja ya santannya ayo. Hanya eta. Kok jeung maling lu? Woi, Mang. Korekan aja lemah. Noncong. Ente, Mang. Tadi orang nampo maneh bolak-balik bae, ngajeng maling lu. Sugan aing di dia jelema, ti tadi aing nangan jelema. Oh, jeung sama aing teh mas meureun di dieu. Mirip. Ngomong naon sia? Kadeng ngedri. Tadi aing nampo sia bolak-balik bae, neasa sih sia. Sedep tah minuman tah. Udah kasur, jangan naon sia, cilak-cilak bae. Ya, Ayang. Hayang atuh dibere mah. Ya, pun bere ya ari saya mah. Masya Allah, kuplit-plit amat jelema. Ayang bung, ada ayang kesini mah hari mumang guys. Cai jelema apa cai bujur ya? Ayang teu ngomong sih di berena ayang bung. Tuh hayang lah. Lumayan jembasan di koro. Ngerti Mas Amat sih. Sebenarnya saya nak ke mana? Aing nangani masih Adi. Sia nyaon teh masih Adi? Adi nu bulet teh lain. Heeh, anu digoreng dadakan teh. Eta mah tahu bulet bolon. Heeh, sia nyaon teh. Nyaon teh. Sia nyaon teh. Ditanya cicing bae. Nyaon teh. Haram jadi amat tah budak. Man inum bae. Dititah henteu. Mantap coy. Ngantuk. Apa bahaya ieu mah? Ngantuk. Mana? Haram jadi amat tah budak cai aing mah inum bae. Ayo nyoba lah, mengungkapkan perasaan aing kayaknya. Sayang, maukah kau jadi pacarku? Ngomong atuh sih sayang, cabok aing. Mun saya jadi kabogoh aing. Ih, ajar beuteung nak aing. Ngomong atuh sia, aing ngungkapkan perasaannya. Repe bae. Sia repe bae. Ngomong atuh, paling nembak sih meureun ya. Akhir zaman. Jalan manggeus aredan. Woi, ngomong. Jangan tuh ngomong sih, itu nerima aing sondok tuh. Daek tuh. Hei, daek tuh. Kan si tembaknya cicing bae sih. Naon sih ya? Edan sih ya, ngobrol cinta tangkalan. Aing keur balajar mengungkapkan cinta aing. Cinta, mata sia belok. Aku, ya ada sih. Bos Edan sih ya, ngungkapkan cinta kata tangkalan. Edan tos aing. Oh cinta, aku sayang padamu. Aduh, enggak amat ya. Jadah, saya tuh nabrak aing. Woi Jadah, tadi sih ya. Aing nabrak di lemah gitu. Jadah, tadi sih ya, tadi. Beginilah cinta, ceritanya tidak pernah akhir. Woi, hampura! Woi, Gus! Hampura! Tewak! Hampura bang! Woi, non! Gue tewak, Gus!
benang sia. Modar sia benang ku aing. Nek kemana sia? Naon ye? Aing cinta lagi sih. Geus tewak bae Gus, lo bawa omong. Cekan yuk. Urang bukan. Ai, naon teh ribut-ribut. Weh, naonan je. Non. Naonan je. Gimana tadi minum cai aing? Woi, cekan mot. Aing lo atuh. Geus aing cekan bae tuh. Mana cekan? Weh, naonan je. Akhir zaman. Jelema geus aredan. Weh, aing ke mana ya? Terus lu kayak. Ayo. Hoi, naon. Ayo naon ieu rame-rame. Tah, aing keur ngising mental yang bae, atuh bapak lepet aing. Aisyah mah kunaon? Tanya nak, cai aing main uyuk bae. Aisyah Gus kunaon? Tanya aing ge. Aing mah irunan bae. Mohon sakabehan. Tadi kusin nak bikin ka mana ieu? Nu kos kieu bikin bae ka pelbak. Bener dah, bikin bae ka pelbak. Ih ulah dak, goreng-goreng ge ciptaan Allah ieu. Apa ngomong naon sih orang inang? Ih, pengaruhnya ke budak. Geus kieu budak mekel, budak. Modal sia. Aduh, pan aing sih digebugan. Sia sakabehan. Ci, kita masih enggak. Kamu. Alhamdulillah aing lolos. Belon sia. Weh, Mang. Kedatang. Ayo rocong. Jadi dia ya ngomong. Ada yang nampu sia, bolak-balik bae pas jangan jelema neangan. Banget siapa pikir nyanyian amat sih, Mang. Banget siapa pikir nyanyian. Banget siap pakai pikir kabeh itu. Banget siap pikir nyanyian amat sih, tuh kan. Naon sia? Pas nu edan sia ngobrol tentang tawalan. Ini Maedan kos nu aing. Maedan kos aing. Oh cinta, aku sayang padamu. Oh cinta. Hampura man, hampura. Weh, non. Tah cai aing mah inung bae. Lololoon sia. Anjing gusnya dibawa ka mana ieu? Bikin bae ka pelbak. Bener tah, bikin bae ka pelbak. Ih, ulah sia goreng-goreng ciptaan Allah ieu. Apa? Anjing gusnya dibawa ka mana ieu? Bikin bae nu kos kieu mah ka pelbak. Bener tah, bikin bae ka pelbak. Ulah dah, kieu ge. Aji kusen dibawa ka mana ieu? Bikin bae nu kos kieu mah ka pelbak. Bener tah, bikin bae ka pelbak. Ulah dah, goreng-goreng ciptaan Allah ieu. Apa? Ngomong naon sih orang inang? Aji kusen dibawa ka mana ieu? Bikin bae nu kos kieu mah ka pelbak. Bener tah, bikin bae ka pelbak. Ulah dah, goreng-goreng ge ciptaan Allah ieu. Apa? Nonong ngomong.